indungna dina kursi budakna ngadapang kumaha cek budakna ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangka oke onah onah cicing heula cicing anak ece dititipkeun ka ustaz cenah milu ngaji Iqra tamat Sapinah tamat Sulam tamat heuh mohon kadi mah mohon aing kadi mah heuh aing kadi mah sarang heo ari eta mah sarang beo anak ece dititipkeun ka ustaz cenah milu ngaji ari ece na ngomongkeun ustaz aya nu kitu tembak fix berarti orang stres kabeh heeh scroll deui Cocomelon eta lamun awewe beda deui lalaki mah seklik welcome to the Mobile Legend aing nyango sia balik ka imam pasti ada begitu fire bosen scroll deui Johnny yes papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha 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 As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah khudh biyadi قلبي نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم من يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل صلوات الله عليه مولاي صل على حبيبك غير الخلق كلهم من مولاي صل على حبيبك غير الخلق كلهم من يا ربي صل يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه
Allahumma salli wa sallim wa barik Maulaya salli ala habib Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kull Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli salawatullahi alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik Pak Bambang ayo tadi malah leweh oh. Bunyai nembek mah murang kali teh lalewe. Ayo giliran dibelak tumplak saruri deui. Iya. Malam ini santri emosi santri tercabik-cabik oleh Ustadz Ruhai. Iya. Jadi lain rek ngulinkeun emosi ai tadi dibawa leweh aina dibawa seri ini menunjukkan bahwa dunia itu adalah tipuan naon cenah dunia katingali ku dohir tipuan nah sebab sedih teu salilakna sedih bunga teu salilakna sebab kebahagiaan dan kesedihan di dunia tidak ada yang abadi kabeungharan di dunia eueuh nu abadi kapinteran di dunia eueuh nu abadi kangoraan di dunia eueuh nu abadi maka dunia adalah tipu cek dohir tapi hakikatna secara batin dunia adalah ibroh naon cenah naon pelajaran naon cenah Bu pelajaran keur saha keur jalma-jalma anu berpikir matak tingali dina Quran sabaraha kali Allah nyebutkeun afala ta'qilun nah anjeun teu malikir nah ayo nyemikeun hop aya seuri delay batur mah beres eta karak seuri ya operator sound system aman? Aman? Kopina aya? Aing ge eueuh sih. Maaf ini Pak Guru Bambang ya. Kalau ingin sukses, tolong perhatikan sound system. Naon? Bibir saha? Lain kuna naon Pak? Iya acara moal sukses lamun tadi bantuan tukang sound system. Bari jawab kunaon unggal acara naon wae di mana wae eta tukang sound system pasti kebagian yang kewok di tukang. Imah mang ngabejaan we mang. Lamun ngarumasakeun hideung ulah cicing dinu poek. Lain kuna naon pada ngabelegbeg teu kadeuleu. Mana mamang mana kalangkang. Nah. Semoga Allah bahagiakan orang yang membaca sholawat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmunya kepada orang yang membaca sholawat. Dan Allah membahagiakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Rasul bersabda. Poho deui aing. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Dengein. Please. Tonight listen to me, okay? What I talking about? Sia ulah seure. Ya. Santri ulah eleng-eleng, ulah disangka santri ngomong kitab kuning wae. Bahasa Inggris kudu apal satu seketik mah.
Minimal apal-apal dog atuh. Heeh. Ngeunah wae nyarikeun aing sok naik ka dieu. Meteu kiih meureun sia. Puguh aing teu puguh rasa ieu. Hayang kiih lain aing ge. Hayang ngising lain. Berat Pak Bambang lamun ngadepan santri, mending keneh ngadepan masyarakat daripada santri. Berat, ieu ge teu puguh rasa ieu. Hayang kiih lain, hayang ngising lain. Hayang dahar. Itu. Jadi santri ulah ku ulun. Naon cenah? Ulah ku ulun. Buktikan bahwa santri yang dipandang sebelah mata identik dengan of the buduk. Oh iya. Aing baheula dengein. Ya. Dengekeun lah ya. Iya kakak dia rek ngomong lah ya. Iya kakak dia ge baheula memeh wani gigaran aing baheula mah nangtung di pom. Bari nyekel kenceleng kieu be. Unggal aya jalma asongkeun nu senyum aya, nu ngajebengan aya. Heeh. Nu mere duit aya loba gitu. Nu nutup kaca jendela mobil aya. Asli nah. Kenapa? Itu adalah tempaan mental untuk para santri. Oh. Matak ya. Santri anu aya dina zona aman, batur naik panggung saya eta menyempelok di pojok. Ulah gitu, terjang batasan mana yang mampu kau lewati, maka engkau akan hidup sesuai ekspektasimu. Keprok emang ngerti? Oh, pan sarua yang itu ngerti. Ya. Jadi malam ini kita sama-sama untuk mencari hikmah, mencari ridha Allah, betul? Maka nu tadi balik di nu tadi bahwa asyaddun nasi hasrotan yaumal qiyamah. Bu, orang yang paling menyesal nanti di akhirat, orang yang paling menyesal nanti di hari kiamah adalah mereka rajulun amkanahu tolabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Mereka yang semasa hidup di dunia punya kemungkinan, punya waktu untuk menuntut ilmu tapi tidak melakukan. Ongkoh boga waktu luang keur nuntut ilmu tapi teu ngalakon, teu ngalakonan neangan ilmu. Ta ieu rugi jalma. Rugi. Nu matak urang alhamdulillah calik dicalikeun di pasantren. Hirup deket jeung pasantren. Alhamdulillah. Sebab di mana aya pasantren, di situ keberkahan Allah berikan. Minimal warung-warung wae mah hirup. Oh naon deui pagawean santri? Jajan deui. Komo lamun adrahi datang, ngaliwat ngayak-yak teureun-eureun. Adapun adrahi telat, urusan. Naon? Nu kiai. Sebab ai prinsip santri mah bu di mana-mana ge barang kiai, barang santri. Barang santri, barang hakan. Oh. Matak ulah hariwang di mana aya pasantren, pertama ekonomi tergerak akan stabil. Di mana aya pasantren, Pak, ekonomi itu berputar. Cenderung stabil. Sebab di mana aya naon perkumpulan jalma, di situ akan membutuhkan beban, membutuhkan akomodasi, membutuhkan modal, membutuhkan makanan, membutuhkan keperluan. Maka ulah hariwang lamun aya pasantren, insya Allah lembur bakal berkah, amin. Numawi urang ulah eleh Pak ku santri. Sanajan urang teu masantren minimal jadi muhibbin ka pasantren. Insyaallah barokah amin. Lantaran santri kala aratul mata. Lantaran santri mah insyaallah bersih ditempa setiap hari, kesabaran dengan penuh. Keluh kesah
kurang sare kurang dahar ieu santri mantak bapak kudu atoh ieu hirup sagulung sageleng jeung santri mudah-mudahan diijabah doana amin. Teruskeun. Salajengna para ibu bapak hadirin rahimakumullah geus moal nyaritakeun masalah santri da ilmu aya di nyana di dinya. Ilmu aya di manehna. Paragi aya di marehna, parante di manehna geus teu kudu nyaritakeun santri mah. Bu, lamun urang nyaritakeun masalah Isra wal Mi'raj, maka esensi tina Isra wal Mi'raj adalah perkara salat. Kenapa Rasul diperintahkan oleh Allah untuk naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha? Karena Rasul menjemput perintah salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah henteu langsung marentah Rasul biwarang naik ke langit. Ketika Rasul memerintahkan haji, Allah henteu secara langsung. Tetapi ketika Allah merintahkan salat, miwarang ka Kanjeng Nabi supaya dijemput langsung. Ieu nunjukkeun bahwa betapa istimewanya salat nu dipaparinkeun ka Kanjeng Nabi jeung urang salaku umatna. Anu kawitna 50 waktu kade lain 50 rakaat, 50 nu kawitna 50 waktu ketika Rasul menerima dengan legowo dengan sepenuh hati beliau kembali kemudian turun dari Sidratul Muntaha sampai di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak terjadi perdebatan dan tidak terjadi instruksi. Tapi kemudian turun ke langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi. Kemudian ditanya, wahai Nabi yang soleh, wahai saudara yang mulia, apa yang kau dapatkan? Aku diperintahkan sholat oleh Allah 50 waktu. Kumacak Nabi Musa, Muhammad wayahna anjeun kudu balik deui. Unjukkan ke Allah lantaran kami pernah marentahkeun ka umat kami kurang ti sakitu teu kuateun umat kami padahal umat kami teh galede awakna berdas tanagana tingali umat anjeun karunya bisa teu kuateun sok komo umat anjeun mah laleutik awakna aripis kaimananana ngan galedeh hutangna. Kilang gitu ge urang ukur 5 waktu kapan kacarucutnya bu? Heeh. Komo lama 50 waktu, kilang tinggal 5 waktu ge pak urang kacarucut. Sesa di kebon, sesa di pasar, sesa gawe, sesa ngojek. Oh. Betul. So, geraku ibu ingatan salat urang. Subuh kesiangan, zuhur di perjalanan. Asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh zuhur asar maghrib isya subuh. Moal anggeus-anggeus heeh. Tapi ngeunahna hirup di pasantren mah ceu. Ma, Bu, ngeunahna hirup di pasantren mah silih elingan. Betul, A? Nya. Jelema keur sare, hudangkeun. Ya kan? Di pesantren kalau orang lagi tidur di bangunan, Bu. Hah? Bangunin, Itu. Mantak ibu ge ulah eleh ku santri ibu ge. Ieu perkara salat kudu jadi penting dina hirup urang, Bu. Ulah eleh ku santri. Aplikasikeun ku ibu di imah. Lamun salaki kapendak can salat, anak sakapendak can salat, hudangkeun ku euceuk, ulah sok dayus, ulah sok antepan. Pak, hudang. Pak, hudang. Oh, atau hudang Bu, turun karena jantung. Sebab ia pusat kehidupan. Yo, CET, CII, Senung,
Aya CT. Heeh. Jantung salaki. Pak, Pak, hudang. Teu hudang. Turun kana beuteung. Kana bujal. Kapan eta mah seueul, ceuk. Bujal lamun ditoel seueul. Pak, hudang. La ilaha illallah. Sugan aing eueuh jelema di luhur. Oh, culangok jiga toke. Pak, hudang. Kok masih lagi? Oh. Oh, itu hudang. Benar saja pan aya. Nu anu babari heesna aya. Babari hees, babari hudang aya. Oh. Babari hees, WC hudangna aya. Biasa kan nu hese hudang teh siwati eta teh. Oh. Hudang. Oh, wah, tuh hudang bos laki teh. Turun ke handap. Turun. Kemana? Karena gagang lato-lato. Naon. Mau baca lagi? Dor. Punya cacak urang tinggal 5 waktu perintah sholat masih kene kacarucut. Padahal Pak, Bu, kita harus menganggap penting urusan sholat. Kenapa? Karena betapa banyak mang pirang-pirang jalma sholat Pak, aya nu diangkat aya nu henteu. Sholat urang teh ternyata aya nu diangkat aya nu henteu. Nu kumaha nu teu diangkat, nu kumaha nu diangkat. Anu salatna teu diangkat itu karena dia termasuk dalam 3 golongan. Salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 golongan yang salatnya tidak diterima, jangankan diterima, 1 jengkal dari atas kepala tidak diangkat oleh malaikat. Urang pede be ngalakonan salat Pak, ternyata salat urang teu diangkat. Kunaon? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki anu jadi pamimpin tapi anu dipingpina benci kepadanya. Urang mimpin keluarga. Pede we bapak teh. Teu nyaho nu dipimpin ku urang teh pamajikan jeung anak pika ngewa ka urang. Apa yang mereka benci dari kita? 1, kebodohan. Jahilun karena kebodohan. 2, fasikun karena fasik. 3, ahlul bid'ah karena ahli bid'ah. Ibu hewa kasalaki teu meunang hewa di luar alasan nu 3 tadi ulah hewa kanu jadi salaki. Kecuali karena kebodohannya, karena kefasikannya, karena ahli bid'ahnya. Bapak hewa ka pamimpin teu meunang kecuali 3 alasan nu tadi. Pak, kunaon nepi ka kitu eta? Nepi ka kitu eta naonana? Efek tina kebodohan, efek tina kefasikan, efek tina ahli bid'ah gara-gara kebodohan seorang suami pamajikan jeung anak milu cilaka. Betul? Gara-gara kefasikan seorang suami, anak dan istri menjadi ruksak. Gara-gara ahli bid'ah, anak jeung pamajikan jadi milu sasar. Tah ieu. Matak urang ulah naon? Ieu bahasa ieu kahade disaring deui, bukan mendiskreditkan orang yang bodoh, bukan menyudutkan orang yang bodoh, tapi lebih daripada itu ini adalah motivasi untuk kita semua ulah betah cicing dina kabodoh. Ulah betah Pak, ulah jongjon. Tingali kolot urang baheula. Onaman ayeuna listrik aya ka unggal desa, ka unggal dusun, ka unggal kampung. Baheula mah ka dieu can aya listrik pan, tapi teu eureun kana ngalengkah keur ngaji.
teu membatasi karena tekad hayang ngaji, maka urang ayeuna anu difasilitasi listrik aya, HP aya, motor balatak, ulah eureun ngaji, ulah eureun. Matak lamun bagian di pasantren pengajian ibu bapak kabehan kudu antusias supaya urang teu kaasup jalma anu nalangsa di ahe. Bo majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Teka pati-pati hiji jalma hiji kaum kumpul di hiji tempat di satu rumah di rumah Allah, dibacakeun ayat-ayat Allah, dikaji maknana, dicokelan hikmahna, nyaangan hate, nyaangan pikiran, illa nazalat, kecuali Allah bakal nurunkeun 4 perkara. Hiji, Allah bakal mere ketenangan dina hirupna. Jalma sok ngaji bakal dibere ketenangan dina hirupna. Matak neng pak bu tingali. Lamun jalma nu diuk gigireun urang geus nundutan, tong diganggu, eta teh geus meunang katen. Saking tenangna bari nundut, udah hese atuh. 2, Allah bakal merek rahmat. 3, Allah ngutus ka malaikat keur ngajaga tempat cicing jalma-jalma nu sok ngaraji matak nyaman tentrem nu sok ngaraji lain tara boga masalah lain teu boga beban tapi didinya Allah ngaping ngajaring supaya lengkahna hampang dina ngalaksanakeun kataatan caang dina nyingkahan pamaksiatan muga-muga diaping dijaring ku rahmat Allah. Lantaran manusia nu kumelendang hirup di alam dunia ieu eta teh kabagi dua para bapak sadaya. Fannasu rajulani rajulun barrun taqiyun karimun alallah wa fajirun sakiyun hayyinun alallah. Jalma kabagi 2, aya jalma anu abror, aya jalma anu berbakti. Buah tina bakti eta jadi takiyun, jadi jalma anu bertakwa. Buah tina ketakwaan jadi kemuliaan di sisi Allah. Barun takiyun karimun alallah. Aya deui jalma anu wafajirun, tukang doraka, tukang maksiat. Sakiyun cilaka, gara-gara buah tina maksiat doraka cilaka hirupna. Gara-gara tina buah cilaka manehna jadi hina paeun Allah. Hoyong mulia, hoyong hina. Asli. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Minimal engkau ada hasrat membalas kebaikan orang tua. Betul? Atuh mi HP ka urang dieu. Pak, Bo, mi HP ka ibu, mi HP ka bapak, sumawona ka santri sadayana. Lamun aya hasrat rek maksiat ka Allah, Bo, lamun ibu aya hasrat rek maksiat ka Allah, buru-buru ingat beungeut kolot. Buru-buru ece emut rarai ibu rama nu geus merjuangkeun hirup urang. Nah tega bapak moekan kuburan kolot. Kunaon caricing? Lengkah jalma di dunia ieu aya anu nyaangan kuburan kolot, aya nu moekan kuburan. Anu hirup nuturkeun ilmu jeung akalna eta jalma sapapaosna hirup nyaangan diri hate jeung kuburan kolot. Adapun jalma nu nuturkeun hawa nafsuna maka eta jalma saindang-indang moekan kuburan kolot, moekan hatena. Mantak ulah hayang urang nu kadua sing jadi jalma anu jadi sumber pahala kahadean keur ibu rama. Kartos A. Kartos Bo.
Oh, gitu. Bo. Sing aya bawaan baliknya punya. Oh, sing aya bawaan balik. Pan engke teh euceum mulang ti dieu tadi tanya ku batur. Cek di mana? Ih, ngaji. Ngaji di mana? Al Mubarakah. Naon cenah eta ajangan ngomong naon? Nya kitu we. Padahal mah euceun naon? Ngadengekeun tapi teu asup. Lantaran naon? Ngarobrol wae ti tadi. Mu balik ngomong milu nya nyek-nyok euceun. Aya nu nyanyek-nyok? Udah sana ge apan awewe maka bagi tilu. Aya nu jiga soang, aya nu jiga entol, aya nu jiga meri. Anu kawa soang eta nu recok we gandeng. Teu kaup rendeng jeung besti pasti si eta mau ngobrol. Gandeng, keur mah ngobrol wae ngaganggu kanu gigir soang eta nu kitu. Soang. Nu kadua gandeng mah henteu nganting kecuis. Harewos. Gandeng mah henteu ngan bibirna kunyam-kunyam bari ngomongkeun. Lamun ku Pa Bambang katingali awewe keur ngorobrol duaan ting kecuis tingalikeun bibirna. Lamun keur ngomongkeun kahadean biasa gestur jeung mimik wajahna teh. Tapi lamun keur ngomongkeun batur tingali bibirna ku Pa Bambang. Sok arek kaprok mah kabehan sok. Gas. Aing mah asa ngahareupan kotok negeri ya. Mohon bah ieu mah. Kunaon aya jeung santria mah asa di kandang hayam. Recok bae recok. Asana bah lamun diodang kali 2 kali stres abi mah bah. Gitu. Matak ulah nyieun pergerakan naon. Karunya nu gigireun bisi keur neangan ilmu. Betul. Eta 2 jiga entog ting kecewis bae. Nu katilu awewe ya. Gandeng mah henteu. Harewosan ting kecewis henteu. Ngan si eta mah gagayem teu eureun-eureun. Naon? Kasinggungnya. Nang ning nang. Nang ning nang. Luar biasa. Awas, tong ganggu batur. Karunya. Karunya. 2, jalma anu salatna teu diangkat ku malaikat atas perintah Allah adalah wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur, Neng. Jika engkau menjadi seorang istri nanti, jangan melihat apakah suamimu banyak uang. Jangan melihat apakah suamimu punya jabat. Jangan melihat apakah suamimu punya titel, titit kumaha. Letik nyaho kalau gitu sih ya. Iya Bu Nyai, kumaha urusan anak iya. Pak Bambang tanggung jawab iya. Ayo mah ngomongkeun titel sama titit. Ya, Bo. This is special for you. This is special for you. Kalau ibu punya suami, ibu ngomong ya kan suaminya. Eta mah rangda teh nyaho aing mah. Nya, aya rangda aya, Bo. Rangda ruhai aya. Rangda KTP aya.
Rangda Hitachi aya. Rangda Toshiba. Bisi hayang nyaho Rangda Ruhai teh 30 tahun ka handap teh eta Ruhai. Bah meujeuhna cametrok. Aya deui Rangda KTP kolot tapi pulen. Aya deui Rangda Hitachi hideung memang tapi cihuy. Ngan ulah neangan kanu Toshiba tos hideung bau. Kanggo emak, kanggo ibu, lamun gaduh caroge, pet ya, ulah nepi ka asup kana wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Kenapa suami marah kepadanya? Karena istrinya tidak taat dan patuh kepada suami. Jangan ibu melihat karena suami tidak punya Jangan ibu melihat karena suami tidak punya jabat. Jangan melihat ibu karena suami kurang Jangan melihat karena suami kurang Jangan melihat karena suami kurang gag. Apalagi tidak punya Mamang sih. Mamang sih sakali deui. Wah yang dibedil gara ya. Seperti apapun suamimu, as like that your husband. Cak aing ge apa-apa dog atuh. Anjing, dog, betul? Bareng. Anjing, anjing lelempangan, lala dog. Anjing diuk, Jojo dog. Anjing galak bulldog. Anjing cicing ngajet. Salaki teu usaha balet. Betul? Harus tahu istilah itu, Betul? Sok nyari katara. Make naon? Pasta gigi ngaburut-but hitut dol tuh ngaji dari mana-mana burut-but pepes hitut eta bunculna dol nu kitu ngaranna jarang hitut nama jarang kan sekali hitut basuh mod naros ke ibu-ibu khususnya kan ai santri mah da can rumah tangganya bersih kene ieu mah ibu-ibu terutama ya so ya. Nanti giliran kamu ya iya kamu Bo hoyong ibu ditampi sholatna hoyong ibu diangkat sholatna yeuh Bu nu diangkat ge teuing salamet teuing komo anu teu di kunaon sebab teu diangkat salat ibu karena ibu sering mengabaikan perintah suami karena ibu sering tidak taat kepada suami sepanjang suami tidak memerintahkan untuk maksiat wajib ibu taat kepada suami sanajan ibu seorang pejabat salaki mau ukur RT wajib kan nu taat jadi wajib taat kalau jadi suami. Ingat itu Bu. Ieu mah ari pamere salaki gede ibu mah. Giliran salaki mere duit gede kakarak balah gagah bere gegeh. Sarangah serengeh. Giliran dibere duit gede mah ku salaki, aku siap jadi imammu, maukah engkau jadi imamku? Gede neng diberekna eta indung maneh gitu eta kalakuan giliran be dibere leutik ku salaki giliran dibere leutik duit ku salaki make salon pas datarang kumaha cek pamajikan lelah diriku mencoba
mempertahankan semua demi cinta. Walau terkadang diri lemah terhina. Datang anak-anak, jol di dapur. Torek, torek, torek. Jadi kata-kataan ibu jangan berdasarkan pemberian suami. Gitu. Lamun ibu tetaatkan jadi caroge, selamanya sholat ibu teu diangkat. Nu katilu anu teu diangkat sholat nate bu. Wa akhwani mutasorimani, dua saudara yang bertikai, dua saudara yang bergelut. Naon atuh? Dua saudara yang berpasea. Sepanjang bapak pasea jeung dulur, ulah komo kabatur jeung dulur pasea, aya nu kitu. Salatna mau diangkat. Dulur teh aya dua neng. Aya dulur sanasab, sarahim, aya dulur saagama. Sakobong parasea. Sakobong parasea aya. Cekek. Bo. Sa RT parasea aya. Bedil. Bo. Ibu mah jongjon indit pangaosan. Heuy. Ibu mah jongjon indit pangaosan ka pasantren Al Mubarokah. Teu nyaho nepi ka gerbang pasantren. Purluk hujan. Betul? Oh. Rik. Normalkeun musikna. Jangan pakai slow motion. Bo. Ibu mah jongjon indit ka pangaosan ka Al Mubarokah. Teu nyaho nepi jalan di gerbang teh. Hujan purluk-purluk. Ingat kenapa poyan ibu? Ingat kenapa poyan? Rek balik deui geus nepi. Rek teu balik deui nyaah menang nyeusehan. Tapi ternyata di ditu di lembur ibu aya tatangga nu bager. Nyaitan popoyan ibu. Lamun kadulu ku bapak. Lamun katingali ku bapak eta tatangga ibu bapak lelumpatan rek ngudag popoyan ibu bapak juga film India. Kieu meureun ya lamun di slow motion keun mah. Sarwiti Sarwiti Popoya hujan. Betul? Nah, jadi bu ternyata boga tatangga anu soleh teh nikmat boga tatangga anu soleh teh. Ece teu nitah teu naon ka tatangga nitah nyaitan popoyan, tapi ideng nikmat teu. Tah mata kurang kudu akur jeung tatang. Kudu akur jeung dul. Kakak daek salat nama jeung tatangga teu akur. Hei. Daek kakak salat nama, tapi jeung tatangga teu akur. Punten. Sabaraha? Lada tante. Saya nyampur bae juga uyah. Madak bapak, salat mah daek, tapi jeung tatangga teu akur. Maaf pak, salat bapak teu diang. Lantaran Allah teu ngijinan ka jalma nu parase. Bapak pasea hewa tong lila teuing. Ukuran 3 poe ge geus goreng eta Pak, pacicing-cicing. Nyinuk moe. Bapak nyinuk moe. Eta wo deh. Komo lamun Mang Bulan bul. Nepi Mang Bulan ece teu patanya jeung tatangga. Kabayang teu ece salat sabaraha bulan teu diangkat. Kabayang teu nyaah teu? Nyaah teu? Bapak nyaah kana salat? Bapak nyaah kana salat? Cicing lah. Ba?
Nyaah kana salat, Pak. Atunya sadaya oge. Tapi ternyata karena kebodohan kita yang menganggap kita ini paling bersih, menganggap kita ini paling suci, sehingga kita egois, enggan untuk meminta maaf, enggan untuk memberi maaf, apalagi meminta. Maka sholatmu selamanya tidak diangkat oleh malaikat. Wa akhwani mutasarimani. Dua orang yang bersengketa, dua orang yang bertengkar, mereka menghilangkan lillahi ta'ala, ngelengitkan lillahi ta'ala, nah merebutkan ego masing-masing, nukia sholatna moal diangkat. Moal diangkat. Beres tah. Matak ulah wani-wani ninggalkeun. Ulah wani-wani ninggalkeun. Sholat. Pak. Eta nu sholat ge nu sholat. Eta nu diangkat ge nu diangkat. Teuing salamet teuing henteu Pak sholat urang. Diangkat mah diangkat sholat urang. Bong cok dibawa ka langit kahiji. Amal saha ieu? Ieu teh amalna teh edah. Teh edah mana? Naon teh? Hah? Situ Pari. Ceedah mana? Situ Pari. Kumaha ceuk malaikat? Tong dibawa ka dieu. Nah, sebab ieu amalan ceedah kacampuran ku gibah. Tang ting tang ting tang ting tong tang ting tang ting tang ting tang ting tang ting tong tang tang ting ting tang tang tung 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 ngekok. Yo coba. Saha di dieu nu letahna bersih teu pernah ngomongkeun batur. Kanyahoan ku aing nu sok ngomongkeun batur mah tiungna metode. Tuh diharadekeun pan kanyahoan ku aing tukang ngomongkeun. Tuh tempo tuh nu tara mah cara ricing we. Anu tara ngomongkeun batur mah stay cool confident. Ngan iruna empot-empotan. Berarti tukang ngomongkeun batur sarua. Saya mah ngomongkeun batur mah tara, kan ngomongkeun ustad saya mah. Bu. Tanya diri ibu, sabaraha kali ibu ngomongkeun RT? Oh? Sabaraha kali ibu ngomongkeun RT? Ada lagi yang lebih lucu Pak Bambang. Pak Kiai, ada lagi yang lebih lucu. Langsung macam-macam bisa dikawin ku aing. Nu enggeus ya, nu ngaheureun aing hayang milu ka imah. Dengein. Uluk-uluk Nabi Daud. Kun cahya nur Kanjeng Nabi Muhammad. Sumerep maring awaking. Langlang buleng. Mun sia bogoh ka awewe baca langlang bulengna 1000 kali. Can utah ulah eureun sia. Itu jadi pohon deui aing naing tah. Hah? Naon sih? Aya deui nu leuwih lucu. Naon? Ibu-ibu ngecedok abi-abi kumaha? Nah, nu lucuna Bu, nu lucuna kieu. Budak ibu, anak ibu dititipkeun ka ustad cenah milu ngaji, tamat Iqra, tamat Sapinah, ai indungna ngomongkeun ustad. Aya nu kitu? Aya. Bedil. Sing kompak ka? Anak ece, engke onah. Onah, cicing heula cicing. Anak ece dititipkeun ka ustaz cenah milu ngaji, Iqra tamat, Sapinah tamat, Sulam tamat, heuh. Mohon. Kadi mah mohon aing. Kadi mah heuh. Aing kadi mah sarang heo. Ari kitu mah sarang beo. Anak ece dititipkeun ka ustaz cenah milu ngaji, ari ece na ngomongkeun ustaz, aya nu kitu? Tembak. Fix berarti orang stres kabeh, heeh.
Jadi lamun hayang salatna nepi ka langit kahiji, Pak, pastikeun ku Bapak kudu bersih tina gib. Oh, atuh cenah ai kitu mah ulah. Ai kitu mah cenah naon? Ai kitu mah cenah geus we cenah ulah salat. Komo teu salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amal pangheulana dihitung, dihisab, diadili ku Allah teh nyaeta lamun salat urang salamet, maka insya Allah amal nu sejen direken salamet. Bahkan orang-orang yang menjaga salatnya, maka mereka akan mendapatkan 5 kemuliaan. Man hafadha 'ala salati akramahullahu bi khamsi karomatin. Barang siapa menjaga salatnya 5 waktu, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan. Hoyong Bapak. Hiji, diangkat kesulitan hirupna. Ulah nyalakeun batur Pak, kunaon hirup urang sulit, periksa salatna. 2, dimerdekakeun tina siksa kubur. Ulah jajagoanan Bapak. Tong wani-wani maot. Lamun Bapak coba. Oh, ulah wanianan maot. Pan aya nu sok bunuh diri. Ih. Ulah wani-wani maot lamun Bapak teu pede. Cicing di jero kubur sorangan. Sakelas Sayyidina Utsman ge ceurik ngupingkeun perkara alam barjah. Nepi ka tapakan jiga sungai di dieu. Sayyidina Utsman saking sieuna padahal ahli sedekah. Unggal poe maca Quran tamat. Unggal poe. Ai euceuk maca status tamat. Orang yang menjaga salat maka dia akan dimerdekakan dari siksa kubur. Paingan atuh saur Kanjeng Nabi. As-salatu ima faman aqamaha faqad wa man tarakaha faqad. Barang siapa yang mendirikan salatnya, maka nyata dia telah mendirikan agamanya, memperkokoh agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka nyata dia telah meruntuhkan agamanya. Betul? Ulah wani-wani ninggalkeun. Tuh. Nu katilu Pak. Ketika dia menerima buku catatan amal, akan diberikan dari sebelah kanan. Ketika seseorang menerima buku catatan dari sebelah kanan, maka pastikan hisabannya tidak akan berlangsung lama. Kenapa? Dia akan menerima efek dari ketika dia menjaga sholat di dunia. Nuka opat, ketika dia meniti jembatan Shiratal Mustaqim, cek sakaol aya nu nyebutkeun bahwa panjang nate jarak perjalanan 3000 tahun. Aya dia nyebutkeun 15.000 tahun jarak perjalanan. Anu eta seukeutna teh alamatan pedang, leutikna lir ibarat buuk dibagi 7. Cek sakaol nyebutkeun bahwa titian jembatan Shiratal Mustaqim teh terbuat dari bulu mata malaikat Malik, sang penjaga neraka itu sendiri. Tajamnya melebihi tajamnya pedang. Tapi keur jalma-jalma anu ngadageun salat bakal ngaliwat meniti jembatan Shiratal Mustaqim kalbarki seperti kilat. Korebat. Corelat nepi karena gawir surga. Nepi ka surga. Sementara untuk orang-orang yang celaka, mereka akan terjerembab ke dalam jahanam. Na'udzubillah. Nu kalima, kemuliaan dari orang yang menjaga salat, mendirikan salat, yadkhulunal jannata bighairi, mereka akan masuk ke surga tanpa hisab. Sebab ketika salatnya diterima oleh Allah, maka dipastikan amal yang lain tidak dihitung. Maka kata Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Amin. Moga-moga guru-guru orang tua kita, dan orang yang kita sayangi semuanya selamat. Amin. Pak, nyaah bapak ke anak. Emang siapa buka anak? Bapaknya ah ke anak. Lamun bapaknya ah ke anak, ibunya ah ke anak. Pastikan lamun bapak ibu nguping adan di pesantren. Allahu Akbar, Allahu
Atuh minta eho tukang sohon koret-koret teuing. Sing ngarti atuh. Mun balik adan maca Quran berean eho. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Bo, lamun ibu bapak nguping adan, buru-buru katakan ini kepada anakmu. Mehdil laga terakna. Ngajar dong aing sok poho heula cici. Kohil laga terakna. Mehdil laga terakna. Kapan gitu gayana? Kohil laga terakna. Ngerti? Kama kola Salman kan. Peci baju sarungna bekeun jeung sajadahna. Peci baju sarungna bekeun jeung sajadahna. Kolot nu pangheulana budak tukangeunana. Peci baju sarungna bekeun jeung sajadahna. Ho 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 ho. Pake mukena amparkeun sajadahna. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Tunda heula hapena ibu nu pangheulana. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Naon nu deui? Aing dua lagu ge nu nyawer. Haji, ieu Pak Bambang cenah nyebutna merek nyawer ini henteu. Ari Pak Bambang bager. Lamun Pak Bambang bager berarti kudu nyaw. Mun teu nyawer teu bogaeun. Teu boga dedengean. Pak, banyak laki-laki dia mampu menjadi ayah tapi belum mampu menjadi teladan. Jadilah teladan, bukan hanya bapak mengomongin. Oh, naon atuh? Bukan hanya bapak mampu membicarakan tentang contoh, tapi jadilah contoh itu sendiri. Jadilah contoh itu sendiri. Matak neng engke di bumi nyanengnya. Neng mapan kaluaran pondok. Jangan sampai membuat kecewa. Please deh. Jadilah setiap apa yang kau lakukan menjadi buah dari kebaikan. Sebelum kau memerintah, pastikan dulu bahwa dirimu adalah teladan untuk anakmu nanti. Betul? Matak bapak gitu, gampang ngomong mah. Ulah kieu ka anak bapak, ka masjid, ka masjid. Hayu jeung bapak, aing mah capek. Aya nu kitu aya? Capieun bapak maneh tah. Di mana? Heeh, aki kuli macul di sawah. Nini kuli ngore di kebon. Barudak arulin di galengan. Di baledogan ku letak curumut. Cucurumut. Allah. Rata-rata kolot ngan ukur bisa nitah, teu bisa nuyun bilhal. Eta Pak. Engke na bapak nu hanjakal maju ka kolot, budak maju ka gede, bapak maju ka kolot. Beuki kolot teh tanaga beuki eueuhan. Beuki kolot teh tanaga beuki rapuh. Kari-kari urang boga budak anu teu ngahargaan kana waktu, saha nu rugi? Kolot keneh. Saha nu rugi? Urang keneh. Ulah wakan nyalahkeun tapi salahkeun diri urang sorang.
Iya mah kadang-kadang induna jongjon ngorek HP. Kieu we. Oh, eta kalakuan indung. Indung maneh eta. Kikituanan. Budakna sarua bari ngadapang dina lantai. Scroll napa ieu. Lain TikTok, shoot. Shirt. Puas. Indungna dina kursi, budakna ngadapang. Kumaha cek budakna? Ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangka. Thank you. Bosen scroll deui. Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling lie no papa, open your mouth ha ha ha. Aduh, benar-benar gaul iya santri. Scroll deui Cocomelon. Eta lamun awewe, beda deui lalaki mah. Seklik, welcome to the Mobile Legend. Oh. Aing nyaho sia balik ka imah pasti. Arek gitu. Fire. Mo. Oh. Datang cekek. Awal. Jadi nanti ini buat santri ketika pulang ke rumah, pulang ke lemburnya masing-masing, jadilah agen Rasulullah dalam menyebarkan sol. Buat orang menarik tentang sol. Nah, bu santri, oi. Nu kadua Pak, amal jalma dibawa deui. Begitu dibawa amal bapak beng ka langit ka hiji. Amal saya ieu teh amalna Pak Asep. Aya. Hah? Aya. Amal mana ieu? Amalna? Ganti atulah Pak Asep. Hah? Agis. Amal saha? Oh. Amal saya itu amalna Agis. Begitu dibawa ka langit ka hiji beng. Alhamdulillah ternyata lolos. Why? Di mana ada why, di situ ada becus. Because kunaon amal Agis lolos sebab Agis mah tara ngomongkeun Agis mah tara ngomongkeun batur ai keur molor mah. Agis mah tara ngomongkeun batur, biasa lagi diomongkeun Agis mana Agis teh mana? Tinggal itu Agis diomongkeun beka bengkak itu. Mata engke Agis mah di akhirat loba pahalana. Leungit dosana. Tuh. Hah? Hayang naon? Hayang dahar. Mata kalau sok ngomongkeun dibawa. Amal siapa ini? Amal Agis. Silahkan lewat. Kenapa? Karena dia bersih dari gibah.
Begitu dibawa ke langit kedua, kecek malaikat hapadoh, lihatlah amal Agis, betapa ruhainya. Aya bacaan Quran, aya sodakoh, aya rupa-rupa sholat, puasa, atau amal Agis. Begitu dibawa ke langit kedua, amal saya Agis, tampilingkan kena banget nak. Gebogon kena tonggongna. Dari riwayat Mu'ad bin Jabal, ketika amal seseorang bercampur dengan keterikatan dunia, mual naik di langit kedua. Ente sholat, Allahu Akbar. Ingat kena sarundeng. Apa sarundeng? Abon terekel. Hah? Eta. Ente sholat, Allahu Akbar. Aduh, lomar itu dikunci. Aduh, erek batal geus asup takbiratul ihram. Dituluykeun nya itu sarundeng bisi beak. Oh, beak ku si Asep. Saha? Ismat. Beak sarundeng ku Ismat. Lantaran Ismat jurik sarundeng. Aduh. Dadan. Dan, kumaha Dan? Ya atuh ya. Bukan aku Dan tuh. Tuh si itu Dan tuh. Yuk, mana ada Dana ya? Tuh Dan tuh. Iya. Itu yang bengotnya seayahnya. Aduh. Ya umur-umuran yang ngajing santri ruhai kieu. Memang kalian luar biasa. Emang biasa di luar sih. Jadi lamun urang hayang lolos sholat di langit kedua, ulah aya keterikatan dunia. Kita perlu belajar dari seorang sufi ternama abad ketiga. Yang kita ketahui namanya adalah Syekh Abu Abdurrahman. Atau sering kita kenal dengan kemasyhuran namanya Syekh Hatim Al-Asom. Apa kata beliau ketika Imam Hatim Al-Asom ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana agar kita melakukan sholat dengan khusyuk?" Hei, ulah cungar cengir mesti bedil kok aing. Ampun. Ya, rungkat. Iya, benar urusan yang ras terkuat di muka bumi moal menang. Gitu. Moal menang. Jadi, naon tadi teh poho deui aing? Hah? Lain. Nu memeh eta. Hah? Oh, apa kata Syekh Hatim Al-Asom? Ketika tiba waktunya sholat, maka aku pun berdiri. Maka sebelum aku berdiri, aku merasa di hadapanku adalah Allah. Ketika aku menengok ke sebelah kede, ketika bibir saha? Aing bae dong jeung mik geraya. Kata Syekh Hatim Al-Asom, ketika tiba masanya waktu datang sholat, aku pun berdiri. Sebelum aku melakukan takbiratul ihram, aku merasa sedang berhadapan dengan, aku merasa sedang dipandang oleh. Kalau kita tidak merasa memandang Allah, maka hadirkan bahwa kita dipandang oleh, karena Allah adalah Dat yang maha waspada. Innahu huwas sami'ul basir. Basir. Baso. Sosisu as. Suson. Soni sosna. Masison. Soni son. Hop. Geus yang mulai langgeus na ieu.
Kumaha? Ketika Syekh Hatim berdiri, dia merasa sedang berada di hadapan Allah. Dan ketika dia melihat ke sebelah kiri, Pak, dia merasa ada neraka di sebelah kirinya. Ketika dia memandang ke sebelah kanan, aku merasa ada surga di sebelah kananku. Dan ketika aku menengok ke belakang, aku merasa sedang ditatap oleh malaikat Ijrail. Dan ketika aku melihat ke bawah, aku merasa sedang berada di atas titian jembatan Shiratal. Maka aku pun sholat dengan perasaan ini adalah sholat terakhir. Gitu. Hadirkan perasaan eta. Insya Allah Bapak mual gura giru rusah rusuh yang gerak angges. Ojo rekor sholat Allahu Akbar. Tin hayu. Itu ojek ayah. Kakarak maca iftitah pan ojo teh. Allahu Akbar kabir. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Oh. Kagak emang Bapak, kagak nggo salat. Oh. Urang mah salat hayang geura-geura anggeus, hayang geura-geura anggeus meh jong. Mata kebacaan ge pabulit oce mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dhalin. Abud Allah. Sublah Allah. Allah. Sublah Allah. Pir Allah. Allah. Dhalin. Ahad Allah. Hayang geura-geuraan. Oh, kamu nengnya sholat kaberangan batur maus kamar dosa neng mah encan. Oh, sholat lohor kakarak menang 2 rakaat neng. Cek babaturan dina kobong. Neng hayu itu ustad geus aya. Arek ruku pan poho deui. Budak 3 opat. Arek kumaha coba? Mantak. Ulah dibawa dunia mau ulah dibawa karena sol. Minimal ibu ngarasa sholat ditutup kusaha ku al. Tingali ku ibu ke mana ka kenca. Ya Allah aya neraka. Tingali ka kanan. Masya Allah aya surga. Barang ucul ngali ka kanan aya salaki kieu. Tingali ka tukang seolah-olah aya malaikat Ijrail. Arek saha nu kuat nandangan ngaharupan Ijrail saha nu kuat? Moal ai. Boro-boro urang ieu santri sekelas lembaga teratas, lembaga tertinggi negara presiden waktuna maot mah. Maot den. Gubernur waktuna paeh mah. Paeh dengur. Betul? Bupati waktuna paeh mah. Paeh ti. Betul? Lurah waktuna paeh mah. Paeh rah. Ulah komo urang, Pak Bambang. Waktuna maot mah. Pak si itu tuh Pak nyebut maot Pak. Pak si itu tuh Pak tuh. Ulah sok suul adab sia. Oh Pak jemput tuh si itu tuh. Oh paeh cenah. Emang kebangetan. Saha teh si Teti lain. Saha. Dea. Hop gas. Cukup diagelan sih mah. Gas. Tak eta nu katilu urang teh salat lamun hayang tembus ka langit katilu Pak kudu bersih tina takabur. Matak santri ya nya ge boga ilmu, nya ge urang cicing di kobong. Ulah sombong. Jelema sombong mah gede hul. Lamun gede hulu sia moal asup helm. Berat. Nya matak ulah kunaon jalma sombong, kunaon jalma ujub. Langit katilu Pak, lamun salat urang hayang mi'raj, as-sholatu mi'rajul mukminin. Lamun salat urang hayang mi'raj ka langit katilu jeung ka 4 kudu bersih tina takabur, kudu bersih tina ujub. Udur tina ujub. Ibu boga ilmu ulah sombong.
ibu boga harta ulah ujub sebab jalma ujub sombong teh hiji gara-gara boga ilmu, dua boga harta, tilu boga jabatan, opat turunan. Mentang-mentang di dieu santri turunan ningrat. Mentang-mentang darah biru sombong. Bergaul jeung nu padana bae, embung jeung nu kismin. Heeh jeung nu miskin embung bergaul. Oh tarapatanya. Naon sebabna? Ningrat. Weh turun darah biru. Darah biru turunan ningrat. Mentang-mentang darah biru sombong. Tuh darah tinggi teu sombong. Ulah kalima neng bapak aa lamun hayang mi'raj ka langit kalima ulah hasud. Ulah naon cenah? Ulah hasud. Naon hasud? Ngarep-ngarep nikmat nu aya dina batur ceuk pindah ka urang. Tatangga meuli motor anyar datang, kredit. Anyarnya euy, anyar. Teu lila teh budakna ngalewat. Budakna ngalewat karena motor embit. Budakna ngalewat mau motor embit. Eta tatangga nu hasud mah kumaha? Ngogorowok. Dulu motor anyar. Setoran. Hese. Jalma hasud mah kawas termos. Tiis di luar panas di jero. Iya. Makanya jangan kayak orang tuh harus jangan kayak termos. Di luar mah tiis, di panas, di jero panas. Nempok batur berprestasi panas. Nempok batur dipikanya ku guru panas. Mun arek hasud mah menarek karena amal sol. Si eta talaranana meuni luar biasa. Batur mah aing mah kakarak 18 bet, saya mah geus 1000 bet. Kakarak hasud. Kakarak eta di dinya. Ieu masih itu geulis mahena saayana. Hasud. La ilaha illallah. Hei, eureun ulah hasud. Satungtung urang dia hasud amalna macet di langit kaop moal naik ka langit kalim genep kudu boga kanya sebab malaikat anu ngajaga langit ka genep moal ngijinan amal urang asup lamun eueuh rahmah dina hate urang mata kudu boga kanya kasaha kudu boga kanya ulah komo kadulur ka batur kudu ieu mah boro-boro ka batur kadulur ge hewa ulah komo ka batur kadulur ge hewa telenges rek kumaha coba Pak kabayang teu ku bapak perasaan kolot bapak nempo anak-anakna teu alakur cek indungna jang ulah kitu baheula pan ujang hirup babarengan dahar ge sapiring berdua Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua bantuan toet toteng arek hidup bersama acan dusun makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama santri engke di kobong mah sarare balatak dina karpet dina sajadah santri rupa-rupa sare bo ya ada wan santri lamun keur sare rupa-rupa baca aya nu sarena luhureun sajadah kos ucing nyangkere kieu nya aya dina sama kutiluan aya nu sare dina hulu batur nya santri rupa-rupa nya
aya suku karena irung batur nya santri oh nya aya nu eta santri mah kitu sarena hulu dina panto nya hulu di panto cokor dina kursi santri lamun sare kitu nah sebabna urusan santri mah sare di mana anu penting bisa per kadang-kadang santri mah sare bari leumpang nya kadang-kadang santri mah kitu sakti hore dengan kejo itu nya santri hirup qanaah di dieu sare apa adanya dahar apa adanya betul siapa yang tahu nanti di sini ada calon gubernur siapa yang tahu di sini ada calon jenderal ada seorang jaksa di sini alumni Al Mubarakah menjadi jaksa yang berintegritas dia mengerti hukum dan kemudian mengendalikan hukum bukan dikendalikan oleh orang yang berduit betul di mana kita hidup di sini yang punya uang dibela nu miskin ditelakasakeun gara-gara naon nu ngarti hukum nasarakah yuhibbuna dunya wa yangsawna akhirata korupsi miliar-miliar senyum-senyum anu maling kotok modar betul kalengitan kotok beak munding zaman ayeuna apa gara-gara naon nu ngarti hukum nu nyekel hukumna yuhibbuna dunya wa yangsawna akhirata eta teh nu kitu teh perumpamaan naon perumpamaan adalah Qur'anun fi jaufi zalimin Al-Qur'an aya dina cangkem jalma-jalma dolim maka lamun Qur'an cicing dina cangkem jalma-jalma dolim ngan ukur dipake slogan ukur dipake sumpah jabatan tapi dina prak ngalaksanakeun jabatan loba anu rugi loba anu nalangsa tah santri sing aya di dieu jebolan Al Mubarakah anu jadi pejabat berintegritas insya Allah gitu lain ulah jadi dokter lain ulah jadi bidan lain pek tapi pahami dulu agama agar ketika terjun ke masyarakat engkau mendekatkan diri kepada Allah akur jeung papada kaula amin ya robbal alamin nu terakhir lamun hayang mi'raj ka langit ka-7 Pak salat urang kudu ikhlas batak orang cerdas dia akan beribadah sampai ikhlas bukan menunggu ikhlas baru ibadah orang cerdas dia akan sodakoh sampai sukses bukan menunggu sukses baru sodakoh orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai mati bukan menunggu mati baru ke masjid bejakeun ceu kasalaki Pak naon panggoreng-goreng na lalaki seumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh bejakeun ku ece mending keur hirup ka masjid mah betul mending tukangan imam daripada hareupeun tukangan imam mah jadi pahala dosa na berkurang derajat ditinggikan kunaon perjalanan ke masjid mah Pak salengkah ngahapus dosa salengkah ngaluhurkeun derajat nya ge bapak digotong ku batur di ugung-unggung dina pasaran harapan bapak kemuliaan kecuali bapak orang anu sol mangga eta mah matak sing waspada lantaran lamun beak mangsa urang hirup di dunia dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur paerete menang ngali geus diukur mahikeun awak sakujur geura dulur menang ngali geus diukur harek naon anu dibawa imah boga ilmu boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh